Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu video mangrupa tutorial cara ngerjakeun tugas sareng ngasihan kehadiran dina Google Classroom. Saatos ngalabetkeun kode sapertos video anu sataacana bakal haluar tampilan sapertos kieu. Terus diklik kelas 8J-na. Terus dipilih bade ngeusian kehadiran heula mangga, bade ngeusian heula tugas atau pancen mangga, ngan tingali batas ngerjakeunna dugi ka iraha siga kehadiran. Tak kehadiran teh batasna dugi ka dinten enjing tabuh 23.58 janten jam 11 langkung 11 wengi langkung. Tingali di lainna gitu. Ayeuna pami ningali kana pancen anu kawit kantun diklik. Saatos diklik aya patarosanana mangga dieusian dina buku, diserat jawabanna, teras engke teh klik we ieu tambahkan tugas. Aya drive, aya kamera, pemindai, upload, link, sareng buat. Pami atos dipoto sataacana mangga tiasa diklik anu upload. Pami teu acan kana kamera, ambil foto. Ima contohnya tuh ibu nuju di daster. Diklik. Saatos diklik oke. Mungkin muncul dina ieuna teh dina seratana teh aya foto anu dipoto ku hidap teras we klik serahkan tugas. Tah sapertos kieu serahkan. Satu lampiran akan dikirimkan untuk Kawi serahkan. Nah, engke otomatis ka ibu langsung lebet tugasna gitu. Upami aya patarosan mangga naroskeunna di dieu. Atos aya dina kolom komentar. Tah tambahkan komentar kelas. Misalkan ibu nomor 1 teu kahartos naon patarosanna atanapi aya basa anu teu ngartos mangga naroskeunna di dieu nya. Atos di mediaan ku ibu. Gitu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.